barangkali Aya. bakaran. Iya nu kieu. Nuhun. Sabara? 6.000. 6.000. Nah, 6.000 benten di ditu ge abdi biasa meser 5.000. 6.000 ada sanes abi nu ngisian ieu mah abi nyanakan deui. Nya atuh samikeun we teteh da di ditu ge Nyari abdi itu sok mah isi berenang urang ngisian teh 5.000. nyalira ari abi mah henteu di sian ieu aya nu ngalebetan ka Di dieu. warung ieu mahal wae abi hanas Kumaha ka bade dieu. moal ieu. Nya lain bade moal nya sok atuh teh samikeun we di ditu jeung Atuh di da ditu eta 5.000. batina 1.000. Mangga nah. Teh meser gas ieu Alip. Sok. Aya sabaraha teh? 6.000 yos. 6.000 kieu. Pasnya mangga. Naon ari teteh jeung diica ka ditu. Nah kan mah alim hayang 5.000 wae. Ali maksud teh abi nawar heula. Ada mah ribet naon ge hayang murah wae beda 1.000 mah jadi omong wae. Hore abus anu gancang ngajual mah. Aya kene teh abi. Aya eta ngan hiji deui. 6.000 oge. Ngan hiji deui nuju usum aya nuju usum babakaran. Kitu teteh mah aneh. Kan Ngan beta saha lalila teh atuh. ngawarung teh. Nya aa. Pan abi teh keur beda tawar 1.000. menawar abi teh keur deuk ieu. Lain aya di ditu nu 5.000 juga ditu. Nya pan kosong mata ka dieu oge. Nya atuh beda 1.000 mah keun wae we bieu teh atuh jadi ku abi dibikeun ka batur ararudet atuh. Padahal mah jual beli mah tong kitu pan teteh teh keur kesel. jeung abi berhadapan. Taros heula padahal mah bade moal. Di abi naros bade moal eta anu harga. Kedah nama ditaros nya kan teteh na tong kitu. Hayang 5.000 wae. Nya tong kitu teh Geus kan. eueuh kakara nyalakeun. Lain nyalakeun teh pami jual beli mah ngawartosan abi mah kudu pasini heula lamun moal. Dia abi naroskeun. Bade moal ieu 6.000. Abi kan nuju nawar teteh atuh 5.000 samikeun datang. Kan teu tiasa saur abi teu tiasa. Cicing wae tuluy wae maksa ari geus eueuh nyarekan. Nya engko samilarian ayeuna mah nu harga 5.000. Teteh mah tukang jual beli teh teu amanah. Lamun keur di hadapan ku abi jual beli. Ngajual mereka saha wae oge anu wantun. Sarua kene teh jeung nyari hatekeun batur, nyari hate mah kumaha rasana mending kene diteungeulan daripada tah hate nu nyeri terus tangga bekas hate nyeri mah sampaikeun ka irah ge pasti inget goresan hate jeung goresan tonjokan mah beda. Lain kitu teteh abi kumaha ieu barangkali masak. Nah atuh bieu embung harga 6.000. Balik pisan anger warung ieu mah jadi lieur. Aing ieu budak kumaha karunya teh. Mata kan lamun balanja tong sok rarudet atuh beda 1.000 perak oge nih. Jadi bapak saya